Ari hartina wahdaniyat nyaeta Gusti Allah teh hiji zatna, hiji padambalanana, hiji sifatna. Ari wahdaniyat dina zatna ngandung dua pengertian. Kahiji ngeuweuhkeun bilangan. Allah teu dua, teu tilu jeung saterusna. Ceuk bahasa internasional mah ngeuweuhkeun al-kamu munfasil fid dati. Kadua ngeuweuhkeun gede lembutna zat Allah. Al-juz'iyatul kulliyah. Artina Gusti Allah teh henteu tersusun tina pirang-pirang juz atawa bagian. Contona bagian jalma tersusun tina sirah, dada, dua leungeun, beuteung, dua suku jeung lian-liana. Leungeun hiji disusun tina ramo, tulang, daging, kulit jeung sajabana. Hiji ramo terdiri tina tulang, daging, kulit jeung liana. Tulang buku ramo terdiri tina pirang-pirang bagian-bagian anu laleutikna, alias pirang-pirang tulang atawa bagian anu laleutikna. Terus bagian anu laleutik eta dihijikeun jadi tulang rada gede. Dihijikeun deui tulang anu rada gede jadi tulang anu gede. Dagingna kitu, kulitna kitu. Tah, ari Gusti Allah mah hiji, teu disusun tina pirang-pirang juz anu leutik dihijikeun jadi gede. Jeung Allah mah lain hiji barang anu pangleutikna anu teu bisa dibagi dua deui atawa molekul. Sabab ari anu tersusun tina pirang-pirang juz atawa anu teu beunang dibagi dua mah jirim jeung jauhar. Anu jirim jeung jauhar teh barang anyar. Sedengkeun ari Gusti Allah mah lain zat anu anyar. Pelebah dieu akal urang bingung lamun mikiran zatna Allah. Teu kaharti ku pikir, teu kahontal ku akal. Terkadang setan datang ka hate manusia ngarewas kieu. Lamun Gusti Allah teu siga kitu, teu siga kieu, nya naon atuh ari Gusti Allah teh? Geura jawab ku urang, eueuh nu nyaho ka Gusti Allah anging Gusti Allah nyalira.